Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Bumela Nyanding Tresna bagian ke-18. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Sata acan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco momen malaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Pangapunten kulon, cenah sorana mani lambat. Mangga Ibu Jenab gancang ngawalon, bari keletrek muka kunci panto anabrai teh horeng bujang pibesaneunana. Hargeuning Mang Bakir yap ka jero. Da Mang Agan neneng Mang Bakir tuluy unggah gek duk dina kursi. Cager dina waktu ieu mah sabalikna kumaha di dinya. Aya pangestu ari lahir magan mung perkawis etana we nu udur teh meulih nembe mah dileresan Cipanas hampir kawiwirangan maksa sambil ngantosan oplet dilebetan bensin. Mang teh bade meser rujak ku margihana ang na ari ngarampa pesak mending ngagabag. La ilaha illallah leungit duitna Mang Bakir. Ibu Jenab ngajenghok cacak nu nyarita can kebat ge. Sanes ical artosna agan ari kitu kumaha Mang Bakir Nyimas Resminawati nyambungan. Dugi ka teu cios we neneng margi ti rorompok oge teu ngabantun artos sacepeng-cepeng bengol. Nah eta mah si ompong tayoh kapohangna nurus tunjung prode haminan sugante nya duitna leungit. Upami abdi ka icalan artos juragan bade maparin kitu. Is atuh puguh we dibere mah lantaran karunya ngan duitna duit abo muncuk urang Bandung teh mah duit galabag. Das mun kontan teh agan mah malesna teh hiji-hiji we neneng Mang Bakri rada ngabalieur. Lain aya kurarewas tara-tara Mang Bakri datang peting-peting. Sejang amangan we agan sambil tambi kosol gening make siganu senang make ulin sagala. Ibu Jenab mesem sanesku senang agan sayak tos nemanu mawi abdi tumorojog tanpa larapan teh sanes lantung tambuh laku sanes lunta tanpa seja. Mang Bakri nyelang heula rumenghap bangun aya persoalan nu penting sedang Ibu Jenab jeung Nyimas Resminawati ngabandungan kalawan semudaria. Dupi maksana mah rag deui Mang Bakri nyarita na eureun. Pok-pok atuh nyarita teh ulah raranegan kitu siganu asa-asa pisan. Ibu Jenab teu sabar. Boh kitu deui Nyimas Resminawati teu puguh-puguh hatena ngaradak ratug sok inggis Mang Bakir mawa beja pikareuwaseun. Kituna teh goreng sangkaan dumeh pidahwanana aya bejana gering. Manawi agan maksad mah tumali abdi tadi bade meser rujak teh teu janten atuhana angna teu kinton pisan salajengna abdi ka dieu tapi sanes bade nada cai-cai atah. Mang Bakri ngahihi. Situ uyahan ari panyana teh bener boro kami tidak kas-dakas ngabandungan
dasar jelema ebel. Ibu Julaiha nabalieur bari baeud ari Nyimas Resminawati mah nyerengeh bae seuri tuluy ngagegero bujangna. Bi Julaiha nyandak cai ka dieu geus sare meureun ti ku sorangan we ka ditu. Saha agan jenengan Julaiha teh? Mang Bakir ngaringeuh. Bujang kami nu anyar. Rupi matina ka mana liren? Bitinah aya pan boga dua bujang teh Mang Bakir. Walon Ibu Jenab sedang Nyimas Resminawati ngalewas ke dapur mang nyokotkeun cai enteh sagelas keur semah. Mangga kulan gara ngaleueut Nyimas Resminawati ngasongkeun cai bari mesem. Lah ngarepotkeun we nya Neng. Teu diengkekeun deui ari cag ari leguk diuyup mani ampir beak sagelas. Alhamdulillah, duh nu Neneng didoakeun ku Mamang sing enggal-enggal. Enggal-enggal naon? Sumuhun enggal-enggal nyandak kuehna. Kueh ti mana horeng Bakir barora teu sampe-sampe acan. Atuh kawon kene ku abdi cobi upami juragan angkat ka rorompok moal teu ngaburuy. Ulah tiasa abdi we unggal ka dieu. Heuai we. Nu bener Bakir aya perlu naon penting-penting ka dieu teh. Kami masuk larewas. Hari itu Rakana Den Ruslan kumaha damang? Numawi kitu bae agan anggur beki alit salirana oge. Tungtung nama sok menghawatoskeun dugi kasuda kulam sudah tuang damal ukur hulang jentul da upami abdi sapertos dan Ramlan ku sepuh dijujurkeun sakapalaina anggoan sareng artos seueur rupi cekap kasep moal ngantos-ngantos istri nu tos rarabi ngilari deui we di Bandung seueur nu hedod. Eta awewena teh urang mana cenah Mang Bakir? Manawi ditaros oge teu nyanggemkeun jenenganana, teu nyanggemkeun padumukanana, kalah kami warang milarian ka abdi bari masihan potona. Hawatos Kang Ramlan dugi ka Pondok Harapan. Mani tukuhnya Mang Bakir, Nyimas Resminawati kumecrek. Leresan dinya nama tangtos bade tukuh oge. Neneng kawas teu karaos bae sakitu telat sakedik teu ka dieu oge menit tengok deui. Yai teu ayut di dieu mah tarang ngarap-ngarap. Nyimas Resminawati ngarenyo sedang Ibu Jenab ukur nyerengeh. Teu ayut 70 Neneng damang oge memeh cetuk kuis teh ngora heula. Sami sareng juragan pada permios we agan bilih ka bujang wengi teuing. Jadingan sakitu we nya perlu na teh ukur ngadon menta cai. Ibu Jenab seuri. Ari atos mung sakitu priyogina bongan bade meser rujak teu gaduh artos. Majeuna jelema aya bangsana nun teu gablek ka era sajauh-jauh menta cai. Lah atos gan ulah diabrehkeun teuing sareng pekona bilih kadanguan ku Pak RT. Mang Bakir alangah elengeh kawas nugu masep beri ngorejat nangtung tuluy ngalewas semeteras manehna ngarandag malah nanya mani nyelengkeung. Agan dupi nu ti ditu teh bade kaping sabaraha sarumpingna? Si ompong mun di jero barang tanya teh kalah ceceleuweungan di luar batur mah geus sarare. Ari kitu rek nyambungan naon ka kami? Perkawis nyambungan mah tong salempang agan supados disayagikeun we di dieuna. Tangtu we ku kami disayagikeun ku halu. Yey, sadarion teuing mangga Neneng palaur Mang mah. Jig teh teuing da kami mah teu ngala teu ngondang. Ibu Jenab seuri bari nyerangkeun Mang Bakir ngagedig sanggeus jauh. Bus nu boga imah arunggah deui kalawan pantona dikoncikeun da puguh kaayaan geus peuting. Demut-emut mah hawatos nyami Kakang Ramlan teh dugi ka kituna kapidang dum emutan. Nyata atuh bubuhan eta meureun asa dipiteskeun hubunganana dumeh keur meujeuhna mikadeudeuh sedang tunanganana kawin jeung batur puguh we munasabah kituna teh ngan untung sakitu oge teu leungit elinganana. Mudah-mudahan we sing sacara bihara-bihari deui. Walon Ibu Jenab tuluy ngalewas ka kamar kitu deui Nyimas Resminawati.
balebat di langit belah ti wetan ciciren Batara Surya baris lugay ku pangersana kamurahan nu maha kawasa, cahyana ngagebor semu berem ngajadikeun nyingrai lalangse nu mindingan langit Paul beuki lila rai-rayan caang. Sora hayam jago ti unggal lembur meneraong kongkorongok patembalan mun jalma mah ngahudangkeun pangisi lembur manuk cangkurileung jeung manuk saeran patembalan bangun cerewet nitah buru-buru harudang. Sabagian imah rebon-rebon keneh oge jandelana geus brui-brai maruka nu narimba ting gareret kuniang jalma-jalmana nu ting kuliat muka simbut kalawan narik napas panjang. Sabagian di aya keneh nu ngagojod di sarimbut ting porongkol kawas pusing lantaran wegah ku tiris kituna teh munasabah da geus biasa hawa di daratan luhur mah tong borok ti peuting dalah berang oge teu weleh tiris kitu soteh ceuk jalma anu kakara cicing di tempat dataran luhur tapi kuno geus manukna mah biasa deui teu wegah udang subuh-subuh. Harita rebon-rebon keneh den Ramlan tangina snaker geus bebersih manehna diuk dina kursi hareup di imahna nu geus maranti dipake niis ku ibu Ramana. Najan kasebut gorejag oge ari dina paromana mah teu weleh alum bae da puguh keur gering pikir nu teu lila reket sedanu muka panto ana direret horeng bujangna katelah Mang Bakir manahna nyamperkeun bari mairan cikopi sagelas meni ngebul keneh jeung kueh kenong di wadahan kana piring neplak. Aden mangga geura ngarot mengpeung haneut keneh kuehna. Mangga Mang Bakir simpen we di dinya. Den Ramlan nunjuk kana tembok teras atuh sok bae Mang Bakir nyimpen cikopi jeung kueh luhureun tembokan. Nah eta mah Mang Bakir wengi tadi nembe ngimpen pendak mani asa dikieuna. Ngimpen tepang sareng saha Aden? Gek Mang Bakir diuk luhureun tembokan. Eta ngimpen pendak sareng eta istri teuing meniku ginding heug rambutna dirumbaikeun malih dina imutna meni matak deung deleueun bae. Teu dinya teh gek manehna calik gigireun abdi lajeng ngoleg bangun taya karagab. Dupi Aden kenal ka eta istri teh? Atuh kantenan we kenal mah. Dupi kakasina saha Aden? Mang Bakri manita lete bari netep beungeut Den Ramlan. Duka jenenganana mah Den Ramlan ngabalieur. Har asa teu puguh Aden mah. Ongkoh kenal namung kana jenenganana teu uninga. Asa teu araraneh. Ah kata percuma terang oge Mang Bakir. Eta mah rahasia abdi. Kitu nya Den cenah Mang Bakir rumenghap. Tos kitu kumaha Aden eta istri teh? Ari tos wawangkong teh ujug-ujug jut bae lungsur kaburuan. Kumaha Aden ditaros bade ka mana-manana? Kentenan bae ditaros mah Mang. Bade ka mana sanggemna? Nyanggemkeunna mah bade amangan we angkatna teh cepet ngulon. Waktu saangkat kantos ku Aden di bujang Mang Bakir taleten akar nyesedek ka Den Ramlan. Puguh we ngan harita dina itungan teh rek dikenyang pisan leungeunna kaburu lilir kageingkeun kuno nimba nepi ka abdi terus kacaina tekung ngalenyap deui ongkohanan katingali panon poe geus rai-rayan caang walon Den Ramlan nyaritana teh ada bisa kapung. Hehehehe apunten we Aden Mang rumaos ngabaribinan wire subuh-subuh nimba bongbrang dugi ka ember kenging ngagaleuh tuang ibu oge enggal keneh biritna teh tos kentob deui. Nya jorok ari nu kitu gawe teh teu sabanda teu sariksa abongkeun teu milu ngamodalan ember kakara 2 poe geus ruksak deui sugan mah logojo timba we di dinya mah Den Ramlan jadi amak. Apunten we Den margi sanes dihaja padahal teraskeun deui we kulemna Den manawi kaimpenkeun deui sakantenan tuturkeun angkatna. Ih bet kawas nu lieur lalampahan teh Mang Bakir mah atuh lain oge ngimpi. Ae muhunnya raosan teh tepang di kieuna. Hehehehe. Lain Mang Bakir pikeun hate abdi teu waleh ti balat wae ka eta awewe teh. Muhun atuh Mang Bakir pangneangankeun sugan wae panggih di jalan pasampangan heug bawa ka dieu. Tuh geuning Aden mah
tiasa nyalira ka emang nyebatkeun kawas nu lieur ari emang bade terang kumaha ka eta istri nu kaimpenkeun ku Aden. Bujang-bujang terang jenenganana rupina oge teu apal. Upami kitu mah ku Aden disebatkeun jenenganana kalayan aya fotona nya sanaos bari teu acan kenal ge bade satekah polah di Paluruh nya ngan moal kapanggih ari ditengani daerah urang mah margina lantaran ayana teh di Bandung. Baruk di Bandung ari panyana emang teh urang dieu we batur sakapal atau di Bandung mah sesah milari na emang teh Den. Keur guntreng kitu torojol bae ibuna Den Ramlan keluar bari ngiwir-ngiwir amplop disusul surat. Ari gek teh ujug-ujug pencereng bae ngambak ka Mang Bakir. Bakir, nah ari maneh boga gagebiar teh bonge. Masya Allah, kunaon ari agan ujug-ujug bandu bae ka abdi. Nah atuh digagoro sababaraha kali ngejedog bae ibuna Den Ramlan mani jamotrot. Apunten we agan sanes bonge sanes torek. Getuk meureun. Sanes gagatuk agan eta mah kue keong. Hehehe. Mang Bakir anggur ngaheureuyan. Bade aya pikeun naon atuh agan teh? Ieu surat buru-buru pangirimkeun ka ibuna Nyi Maswati. Bejakeun kami teu bisa ka dieu. Ayeuna agan? Ayeuna lain isuk. Ibuna Den Ramlan mani muncrang. Agan mah ari taun teh gampil nyentak cobi atuh agan seratna. Buru-burunya ulah sok elodan. Tuh keur ongkos opletna salawe. Ibuna Den Ramlan nyerenkeun surat jeung ongkosna serta teu loba codeka. Mang Bakir ngaleos kabeneran oplet ngaliwat nu rek ka Cianjur atuh reg bae eureun da puguh di stop. Celak Mang Bakir tumpak kalawan teu dicaturkeun di jalana geus tepi kanu dituju. Pangapunten. Mang Bakir uluk salam mani lambat nakara. Mangga Ibu Jenab ngawalon mani lentong samarukna semah bangsa menak anabrai pantomuka horeng Mang Bakir. Si bedul panyana teh semah ti dayeuh boro alus nembalan. Agan masuk kitu. Mang Bakir alangah elengeh ongkohanan geus teu asa-asa. Damang agan teh cager kir kumaha ari Andika manawi agan anggur ngariwut naonana sun eta kantongna. Dasar ebel metak naon nyakuan koral ari hayang buncir kantong mah aya naon kir isuk keneh geus ka dieu. Yo agan dipiwarang nyanggakeun serat. Kulosor Mang Bakir nyerenkeun surat. Ti Ibuna Den Ramlan. Sumuhun. Derak-dak harita keneh surat teh dibaca. Nu maksudna ngabejaan perkara tuker cincin Den Ruslan jeung Nyi Mas Resni Minawati anu bakal dilangsungkeun dina tanggal 5 teh bulan Rewah geus tamat. Bas suratna diasupkeun deui kana jero amplop. Ya patuh ka jero heula kir. Nampi nuhun agan pangangken mah mung ieu di dieu teh seueur pidamelon sinereng teu kengeng lami-lami bade unjuk permios bae. Heug atuh eta mah kitu we bejakeun ka Ibuna Aden perkara surat geus katampa ku kami. Hatur nuhun kitu. Sabangsulna mangga atuh agan. Heug walon Ibu Jenab bari ka jero deui teu lila di tinah norojol. Kukupingan teh aya tamu agan. Nya kabogoh maneh Mang Bakir teh. Agan mah pajarkeun teh leres. Keur nya teh Ibu Jenab mesem. Ari Julaiha keur naon bitina? Nuju nyeusehan nembe mah agan. Ari maneh keur naon? Nuju itu abdi mah ngagigihan. Yai, harariwang teuing kami mah. Ngagigihan soteh sanes OTM agan. Nuju ngarihan di mustinah tuluy ngaleos di ka dapur nyampak ning Julaiha keur ngelapan piring meunang ngumbahan. Sanes bibi kukupingan teh swanten aya tamu pamegat dia teh. Mohon Nyai eta bujang besana juragan ngintunan serat. Besana juragan pan sanes teh acan nikah neneng teh.
Ning Julaiha ngembang kado. Muhun hilap sanes namung pibesaneunana juragan. Hihihihi. Dasar ari geus kolot mah loba pohona. Muhunnya bi tos caket waktosna. Neneng bade tuker cincinna teh kantun 3 dinten deui. Laras Nyai nu mawi tos kakempel oge moal kahalangan ku mimingguan. Mung eta we bibi manghawatoskeun kurakana picarogieun neneng. Kumaha kitu bibi? Teu kumaha, rupina kana dirunghal we margi rakana teu kersa nikah. Sakitu ku ibu ramana di jurung-jurung oge weleh mugen. Bereh eta panginten bi sakola keneh atanapi resep keneh amengan. Bakuna mah sanes ku kitu. Bereh eta kaganggu emutanana awahing ku manteng hoyong ka hiji gadis urang Bandung. Padahal tos aya cita-cita kitu mah metak naon atos we tikah. Rupina teu doangeun sepuhna panginten. Sayaktos nama papacanganana tos aya anu nikah janten we kabung bulengan bimustinah rada ngaharewos dibarengan ku panon ngarindat kalawang dibarengan ku panon ngarindat kalawang lantaran inggis kadengeun ku dununganana. Panginten nyata atuh bibi perkawis eta mah sami bae teu dipamaget teu di istri. Upami urang tos gaduh cepengan kasih dadap atanapi kasih waru lajeng tos kapayunan kuno sanes dakana hatena teh panas temenan. Nah ari Nyai tos ngalaman kitu kamana bobokos suling peso meja digawingkeun deui bimustinah ngaheuheuy tuluy kaluar bari mawa sapu nyere maksudna rek nyapukeun buruan sedang Neng Julaiha saleosna bimustinah kaluar teh munung sawatara jongjongan anggur ngalamun ras ingat kanyerian Kaden Ramlan tina urusan potretna teh keur ngarendeng jeung hiji gadis padahal nu sanyana mah potret adina ngan disangka Den Ramlan sote dumeh sakembaran. Nah eta mah bitina ari nyarita teh ngeunaan pisan kana lalakon hirup diri aing sorangan. Memang jeung sanyana aing teh ngalaman kitu nepi ka jadina aing sangsara. Mun ti gebrus teh mah beunang disebutkeun ti gebrus kana jurang nulung kawing. Ning Julaiha ngagarendeng dina hatena kalawan teu karasa deui berabai-bae cipanonna ngalembereh ngan hadena teu katotonggoyan gancang barang gawe deui ngalengitkeun bayangan nu enggeus-enggeus. Ari bimustinah harita sejeroning keur sasapu di buruan teh manisigan nu senang make jeung hahariringan sagala. Leheung mun geunah onaman sorana da ieu mah padu nyora teh sanyana jaba poho deui tuluyna. Selang tina sasapu gek bimustinah cingogo handapeun tangkal jeruk bali tuluy ngusiwel kana pesakuta ngodok lepit. Am dihuapkeun mending ngadon nyepah mending ngabulai sejeroning keur nyepah teh ngadon gegerendengan nyarita sorangan. Ngupati dahueunana Nyi Mas Resminawati rica nyaho ngaran-ngaranna Acan. Nah atuhnya pidahuaneun Neng Wati make aya aturan kabung bulengan ku awewe sagala. Nah kawas kumaha rupana padahal mun aing jadi lalaki noong teuing kakolong sigan eueuh deui awewe komo pikeun di Bandung ge teu kurang rek nu awakna potongan biola aya rek nu jangkung leutik aya mun eueuh piliheun mah metak naon ka bibi oge moal burung deui paralun teuing bet nalipak maneh jeung barina oge keta sakumaha kasep oge moal mapakan kasih jenak nya oge salaki aing geus kolot dina sarungkak sarengkakna teh matak peureum kadeuleu bentak karasa mun kagaris ku kumisna cawid-wid disiga hileud jarong deui bimustinah ceceuleuh ketekan sorangan teu lila gancang ngorejat bari ratu hulu angan lantaran dununganna ngagegero sirilik bae bimustinah nyampurkeun bade aya pikeun saeunaon agan. Ari maneh naon gawe di buruan teh Ibu Jenab bangkeun bari nulak cangkeng nuju sapu agan. Nurus tunjung kolot-kolot teh sasapu bae meuni aya jamna tuh tenjo Julaiha kana gawena rancing geus taya leleda jeung rajin kana sagala rupa bisa. Nah ari maneh sangkilang geus taun-taunna anggura beuki melid
hayo gancangan sasapuna ke bantuan Julaiha nyeun kue. Dasar nini Ibu Jenab jadi maliknya baka Bimustinah domeh kana barang gawe leledakna keur teu ngomong deui di gelendang kitu teh leos bae indit maratkeun sasapu di buruan. Nah aya kuswe badan isu keneh kakaraeun teuing make mumuluk dicarekan saumur nyunyuhun hulu can pernah dicarekan tolol bet asa kakaraeun dunungan nyarekan aing. Eta meureun aya nama dumeh boga bujang anyar moal salah pasti si Julaiha rek ngalindih aing tapi tong disebutkeun aing Mustinah mun nepi ka bisa jati kasilih ku Junti mah rasakeun sia Julaiha dileuleyan kitu keneh sia nyieun gede hulu karepna teh hayang ngalindih aing si teu uyahan sia Bimustinah ku kulutus sorangan tengareret deui boga sangkaan goreng kaneng Julaiha tetap ngerasa sieun kaelehkeun teu sakumaha lila sesapuna geus beres kincin bae ka dapur nyampak neng Julaiha keur ngembangan bolu sedang Ibu Jenab jeung Nyimas Resminawati keur beberes di tengah imah. Dupi bibi mulih ti mana nembe katinggal neng Julaiha nyaritana leuleuy bari ngareret ka Bimustinah mani jam motrot. Tati mamana aya we keur sasapu walona tetep baeud nyata atuh dasar bibi mah jelema buta hurup eueuh kabisa hirup teh teu weleh jadi deungeun teu kawas nyai loba kapetolan sagala bisa. Bibi mah sok ngahinakeun anjeun ari abdi tiasa naon kitu tiasa naon geuning eta ngadamel bolu oge tiasana jadi pemujian juragan sedang bibi mah paling untung nyieun gagetuk sampe. Heuheuy atuh sanes oge buta hurup bibi ari aya keneh katiasa mah ngadamel gagetuk sampo oge tos kalebat rajin yang Julaiha ngaheuheuy lumaku amis budi tur teu boga sangkaan goreng dikitukeun teh pikeun Bimustinah teu nembal deui anggur leos bae ka kamarna barang rek nyapukeun ke kebol dina kolong dipan manehna ngahulang lantaran ngadenge sora nu ricit dina jero tolombong wadah betrak-betruk ana bray teh disingkapkeun horeng anak beurit keur meujehna gumuling jaba semu beur maniting aruyak mireungeuh anak beurit meni uyak teh Bimustinah olohok bari ngecrot cumido. Abong kena jalma nu geus boga talajak goreng aya paribasa adat kakurung ku iga dalah diomongan kitu kieu oge bari nyebutkeun moal deui-deui milampah julid teu weleh bae harita Bimustinah najan gila-gila oge ku anak beurit dibelaan perem-perem bae nyempal hiji ku kertas geus kitu kojengkang kaluar deui lolosirahna nonghol ka dapur kabeneran neng Julaiha keur ngocekeun loyang atuh serengeh bae Bimustinah seuri. Waktosna kabujang sae pamiarsa bade kumaha cenah ieu Bimustinah teh mudah-mudahan dina dinten enjing tiasa kaguar deui sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.